hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jelma nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelma nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kipudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kipudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mu'min anu hak mah. Mu'min anu hak mah bari kieu nya ye. Mu'min nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah. Nya ka masjid ngagiler masjid doyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nana nya kaget. Cih, tah eta mu'min hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe. Mama hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus masa. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah. Oyag ieu taneuh. Begitu jangan oyag-oyagan gotek. Stop. Eta mukmin hak. Jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Dek hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah, dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Dek hayang duit, daun cokot. Dek hayang kumaha dek hayang sayang ngan anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah teu dibere ku Allah. Geus bunga. Satu loba ka hayang atuh kitu mah henteu. Bari barang berapa wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh ujak kabeh nang Allah ieu karimat lah naon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong Sipacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain sholat. Daya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah. Urang teh kuarikeun sholat. Aya dina kudrat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat dirodatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu
tapi beki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah nah mulai guys lain sholat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat mata ayat ilain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cakna iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam. Nah ieu lamun kurang teu dibahaskan fajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh iradat urang teh geus eueuh iradat jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kudu mentangna kenyedkeun set ngaler set kidul set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah ai kudrat iradat Allah teh kapan beureun sifat Allah ai sifat Allah teh beureun Allah aya di urang Allah teh lah geus mulai ngakal nih tah ieu geus ngabahasakeun kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang kadinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di handap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe ka babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna kuari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat-ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biya summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah
Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jero na aya palitna hurung tapi minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sekeun geus ka Allah antak sok dicontokeun. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketikanya na salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar yana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae yana seserian ngeganggu kamu ini gitu-gitu lantaran dicerekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini korenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ke bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mah atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head manhead bageti eta kadeuleuh kan Masya Allah etalah sholat jelema ahli makrifat batak ya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang pilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah Masya Allah menang dua poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali bukan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah laka sabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cik Imam Abu Yazid dang geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kodok ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing
Allahu Akbar nya salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh paman teu sah beres ditaja deui salat entos maman tos kan mama ngateusakeun Aisyah ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat itu imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah geus jarang kudu dirampel ka kos kitu mah imam tah imam mah biasa dulu sampai kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong oh kos salah tapi bener kos bener tapi salah lu jelas lah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya anak aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kurang Masya Allah kudu dices bareng gimana Allah Akbar Allah Akbar lainnya anak sholat perasaan anak dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha bae penting sholat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing gas aing mah moal 8 poe isuk mah mah kunaon paregel 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi itu gak dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang ge bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikat mah disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieulah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana teh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu
aju urang nginjem ka kakak teh sia emang ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu ngolotan laki baiklah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkos bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daikan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta deres kene teh mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae aduh geus teh mah paha jauh tabaka mukmin kamil jauh di antara jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun, urang tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teu kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah udah hendak ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu dah hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapak urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teungeunaan amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah jahe tuh sia makan tak penyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah bakur urang ya Allah RW sia mah ku tolol deui nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya
saya masih kena resep karena dunia, sedangkan dunia bakal ditinggalkan. Ulah halangan ku dunia, ulah kitu katipu ku dunia sia isu pakai itu siapa ya dunia ini ditinggalkan terus be kurang dipaksa orang deh gitu kebal tengah nggak kurang karena dunia, tengah nggak kurang karena dunia. Oh iya maya uli dia uli kurang teka dahar ku keluarga teka dahar dibikin terdatang ka tak aja lo pelit tak kuat gitu. Weh kuali gong sepacoy kue Cina ya kue Cina teh kapan sampai 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh mana eta mah bisa pakai nimpa anjing teas kana batu. Nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih deut keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun plong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan. Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah. Aya deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu non gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangisiman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macakna jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakit imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunah ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh siapa ya Allah di urang di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari ye Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir sisa eta ulah hayang nyaho wah aya geus tah eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan na ieu jelema nu kasipatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana iyalah
humul mu'minuna haqqan. Ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho teh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak kumaha? Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nya na. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nutas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa orang nanya deh, nggak menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya, wah, hayang mukmin anu hak tahu lah, nyaho mukmin anu hak mah. Disebut apa ahli Allah. Itu gua mah penasaran. Mukmin anu hak kus mas, mukmin anu hak mah, lamun kopeana digular-giler, tah, oyag, iya taneuh, begitu jana oyag-oyagan, kutek, stop. Eta mukmin hak, yakin. Tak jadi mukmin hak mak geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aya geus bunga. Satu tuh loba kaya atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mah ji nanaon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh ge nang Allah. Ieu karimat rek nanaon penting mah ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajeun teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teruh. Ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Atuh sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong si Pacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh gak masalah keun urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nailah mumil haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetep ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye di atuh darajat urang lamun ayah dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese nyaritakeun masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin hak. Nah, lamun geus datang ka dinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasa kan punya. Iman urang mah kuarikeun disungut doang. Encan karasa. Nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah. Abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia nyaksian.
Aju geus kumaha tuh. Nah. Sehat cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sajaksian ira sajaksianan. Lamun urang bahasa cenage we geus sarah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cekolot. Wes ada cenage. Lah, kudu boga pendirian. Masyaallah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh ya. Bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh da kumaha nyaksiana. Nyaho teh dan sakadar wujud kidam bakal moga lapaliwadi eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh. Wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan kos kitu. Hayu lamun ikhlas zadatuhum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah jaikeun ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doa katawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandal kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal, hiji Allah itu. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Aya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakal anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Haji udah balik ka dieu eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nya nama peureum, set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Iya tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna hilang heseng. Kituan mah babari. Urang nya ngomong kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah ya. Tawakal lah heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing saya ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal we. Ki Ahmad ka Surabaya. Kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaan na dek balikan naik kareta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana ya jeung balik kareta eueuh teh kenna ini eueuh ge kuno gampang nyokot tanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus daunan di rorodan punyana. Aduh, masya Allah. Numantak tadi bereng kayaknya tamak sudah bagi salah maksud. Tuh tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh kana sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar
geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat ku tatadina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar Hanya coba lamun urang terus beda bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh mun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh beak ku ngees bae eta mah atuh budak deuk kiraha maca sholawat atuh ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Bagi saya tik bae. Kok bisa kos itu? Kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyeun seubeuh teh sabab sang ayeuna atuh bantak naon Gusti nyeun seubeuh ka abdi henteu kudu make sanggu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti urang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege Allah ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan dengan Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ku Allah dileungitkeun ku urang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teh cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres kalau kos gitu. Nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana ih deuk dahar nya nama kuat bae deuk nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare-sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu geus lamun geus kos gitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae tuh aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah henteu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lompatan tuh lompangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah
lamun urang geus tawakkaltu 'ala Allah hiji we Allah menang, perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buara goblok tol sia mama ka Allah ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tol goblok punyana deuk diraga aja teng aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema amankeun bae urusan dakwah mah dakwah bae asa ulah dituar bae tayang tuar bae ieu ulah galungan nya mar ribut jeung setan pan geleutin setan mah aja ini ono kecekel dua bari ta banget tapi kan lamun jeung setan ku banyak heula setan tapi ya galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek punya sana bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan Ambon jeung setan Ambon geus kieu bae jeung setan amankeun gula ayo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggelng ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia ya bener gula mah moal jalir tiang ge moal gula mah ulah dipayan geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ku aing beres di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui gongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah mah dakwah ulah dituar teu beda bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tadi jotosanana mantap ge cek bari geus bisa ngajotos kiai anu kawari setan kecekek wari kiai cekek ku setan ayo kiai keluar ampun geus aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teh dibere duit ge awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing kurang motif nu pertama nu mantak menang lillahi ta'ala ikhlas motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang deuk ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakkal tu Allah bagian kol bagian batin tilu nomor ka hiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkal tu Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu ajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam
Tapi kan jelas salat kos kitu mah salat ambrang dong lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah iya salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelema. Ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, masya Allah. Itulah sholat syariat. Encan asup kan ayat ieu, sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mu'min nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat thariqah. Salat thariqah mah ku geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke kadituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samakna. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Biasa urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa kurang dihadirkan kurang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidak Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai guys. Lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajal. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, "Kumaha iman?" Asa kadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani.
lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ulah ge ya wallahu a'lam. Nah, iya lamun kurang teu dibahas kan pajar biasa bae. Orenganan lain lalaga encan datang tak salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh irodat. Urang teh geus eueuh irodat. Jadi berarti eueuh irodat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga irodat dikenyedkeun teh kudu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Tadi makan karasa kudrat irodat Allah. Ai kudrat irodat Allah teh kapan beureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh beureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu geus ngabahasakeun kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan. Korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya berang aya peuting tapanon poe dari kapanon poe di luhur berang dari kapanon poe di handap peuting da zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh neuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib kabawa ku panon poe kan berarti kabawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah kabawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya rasul nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biya summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus ka Allah antak sok dicontokeun
Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketikanya na salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nya sesergian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bedakeun eta seserian bae nya seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guru teh lapar hayang dahar nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad ya Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tanyakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah orang adi geus leuwih hebat ulah teh keur ngaijtihad babhen manhead bageti eta kadeuleuk kan Masya Allah etalah sholat jelema ahli ma'rifat batak ya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang pilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah Masya Allah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh cara nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasaban ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cik Imam Abu Yazid dang geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo ke beres kono kakana aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nya salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh teu sah beres ditaja deui salat entos mama entos kan mama ngateu sahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar di mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah papean salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh dahar oh tah geus jangan kudu dirampe tah kos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong
kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas lah ahli Allah eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu bah. Masya Allah kudu dicas bareng gimana. Allah Akbar. Allah Akbar. Lainnya anu salat. Perasaan anak dibawa. Geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan orang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh 2 lah. Jadi itu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Ayo baik, engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere, aya nu henteu, aya nu dibere, aya nu henteu. Ngan ketika dibere, urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua ada ke Bogor. Naon? Iya ya perlu kita ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta dereskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Aduh. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam.
jadi lamun hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh. Ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk lain. Gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke ge dibere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tak udah hentang ngomong namanya lu bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang nek hayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kuku mah ge kican ngeunah kere bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon ge kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana ndek ka mana sapira sia itu cenah ya jahe tuh sia makan tak penyakit tangkos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararu teh goblok tah pakir urang ya Allah RW sia mah ku tolol teuing. Nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto siapa dunia ieu ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia iya maya dia uli kurang tekadahar ku keluarga tekadahar dibikeun teu datang ka eta jelema pelit eta kos kitu kuari gong sepacoy kue Cina ya kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh manehna mah bisa pake nimpa anjing dana matu nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih deut keretan dadar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran ieu mah lain datang ka bulukan
Masya Allah. Tah, eta hese tah kos kitu tah. Hese jasa. Ya Allah. Deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Ngene nyaritakeun saminggu dedik maot, sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti jak kiai kan. Kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sedengkeun kiai eta kuehna loba. Nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangijiman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar dua ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakit imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeuna ongko di mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh sia ya Allah di urang di Tangerang sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari ye Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir sisa eta ulah hayang nyaho wah aya geus eta aya kaca duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jalma nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jalma nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang teu bisa dinyatakeun guluang galeong mendak Syekh Kipudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho teh Kipudal bin Iyad henteu kula mah nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mukmin anu hak mah bari kieu nya ye mukmin nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah nya tah masjid ngagiler masjid doyan dikitukeun deui ku nya kaget nanya kaget cih tah eta mukmin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah ai mukmin anu hak tah ulah hayang nyaho mukmin mah hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran
mukmin anu hak kusuk mas mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan gotek-gotek stop eta mukmin hak bapak ieu masuk ka ditu sidit jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya dek hayang naon deket hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah Masya Allah kari dek hayang duit daun cokot dek hayang kumaha dek hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah teu dibere ku Allah geus bunga satu loba ka hayang atuh kitu mah henteu bari barang berapa wali-wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu dik naon raribut atuh ujak kabeh ke nang Allah ieu karimat nah naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endek kumaha ge kajeun teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endek kumaha ge bisa bae urang kuari salat di majelis bisa salat di masjid bisa salat di mushola bisa kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta kebeneran urang dek salat di Mancek Gong Sipacoy urang nyaba ka ditu saya mau salat nggak ada tempat ada juga itu kelenteng atuh salat di kelenteng gak masalah jangan salat mah ieu salat Allahu Akbar di kelenteng urang sing hade bae Gong Sipacoy na hudang nah jadi makin luhurnya makin bebas makin teu bermasalah dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur eta mah urusan batur urang bae kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah nah kos kitulah jelemangan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu pikiran politik pikiran ekonomi pikiran budaya asup Allahu Akbar lain salat kayak golkaran di jero ieu Allahu Akbar beres nailah mu'min haqqo ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hakabogaan pangkat di sorga inda rabbihim munggu pangeran di sorga na atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu diatur darajat urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese jaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelemana seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu ala Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana Masya Allah wa maghfiratun jeung pangampura bisa satu tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar ngeunah segala rupa bidadari ge 73 weh ngejepret deui weh sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya
ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus asa babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal dae nu batak nya wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embung sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Isra Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sahih cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkan asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang lempang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di sidratil muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di sidratil muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang bakal mi'raj gerageh mun teu mi'raj ngajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global lah seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus basikeun elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teh beres satu salat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim
wa maghfiratu wa rizqun karim, bakal diberi darajat, bakal diberi maghfirah, bakal diberi rizqun karim, rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka wallahu a'lam.